Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang mitra sadaya tepang deui sareng simkuring Rizky Wisnujatnika dina warta RBS TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun warta salengkepna. Dina nyanghareupan bulan puasa, warga di Kabupaten Cianjur paboro-boro meuli minyak goreng curah tina truk tangki. Tapi minyak nu dibelina di watesanan ukur 10 kilo saurangna. Dina emprona harga minyak curah anu dibareuli ku warga Kabupaten Cianjur nitih 15.500 sakilona. Tah kawas kitu antrian warga di Pasar Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ti isuk mula warga geus ngantri pikeun meuli minyak goreng curah ti distributor minyak goreng anu nyadiakeun minyak 14 ton. Sanajan kitu, minyak curah anu dibeli kalawan harga 15.500 sakilo teh di watesanan. Saurangna ukur bisa meuli 10 kilo. Salianti warga, para pedagang sembako ge milu ngantri lantaran sababaraha minggu katong pernakeun minyak goreng curah hese disiarna. Sakalina aya hargana mahal. Sanajan kudu ngadaguan jeung paboro-boro, warga jeung pedagang sarumanget lantaran minyak goreng curah kasebut murah. Warga miharep stok minyak goreng loba deui nepi ka warga teu hese dina nyiar minyak goreng anu murah, utamana dina nyanghareupan bulan suci Ramadan. Pamirsa, salajengna urang teraskeun kana warta ti Kota Cimahi. Pamarentah Kota Cimahi ngayakeun sidak harga sababaraha kabutuhan pokok. Dina eta sidak, harga daging sapi naik nepi ka 145.000 sakilo. Pemkot Cimahi boga rarancang bakal ngayakeun operasi pasar murah pikeun ngajaga stabilna harga kabutuhan pokok dina mapag bulan puasa. 2 poe samemeh mapag bulan suci Ramadan, PLT Wali Kota Cimahi ngayakeun inspeksi mendadak pikeun mikanyaho stabilitas harga sajumlahing kabutuhan pokok di pasar tradisional Cimindi, Kota Cimahi. Dina sidak anu ayeuna katohian aya harga anu naek. Kawas daging sapi anu nepi ka 145.000, anu samemehna 120.000. Pon kitu deui daging hayam anu samemehna ukur 33.000 jadi 38.000. Salianti eta komoditi sayuran kayaning cabe rawit naik jadi 60.000, nu samemehna mah 40.000. Bawang beureum tina 20 jadi 30.000. Naikna hargaan teh lantaran stokna ngurangan. Kabeh dieunakeun warga nu mareuli beuki haneuteun lantaran rek mapag bulan puasa. Disagedengeun eta stok minyak goreng nyucukupan, tapi hargana kawilang mahal nepi ka 25.000 sakilona. Pemkot Cimahi boga rarancang bakal ngayakeun operasi pasar murah pikeun ngajaga stabilna harga kabutuhan pokok dina mapag bulan puasa. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna, ngawakilan Ais Pangampih RBS TV, simkuring Rizky Wisnujatnika, seja amit mungkur amit mundur, neda dihapunten sambudaya kalepatan, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Audio Jungle. Audio Jungle.